wiridan hiji tadi wa'adzin nomor kedua jang penangkal ilmu-ilmu anu ku urang teu dipake kahayang azan tengah peting opat arah lamun bisa 1000 saarah mun teu bisa 250 ngan kurangan hiji jadi 1000 kurang hiji tangetkeun tah sia ade teu kudu babejade ka kula hadiahan para kiai seperti eta lamun urang boga gangguan dina usaha terutama dina usaha mun aya gangguan ge tadina maju jadi henteu tadina hebat jadi kurang ieu berarti aya gangguan ieu adzan 1000 kurang hiji berarti 990 pengen susah bae bisa ngitung-ngitung aja. Alhamdulillah kalawa kalayan inayah ti Gusti Allah. Dina wengi ieu urang kumpul di bumi Bapak Haji Sanusi. Kalayan tujuan dorong doa patali anjeunna rek ngalaksanakeun lalampahan anu jauh nu biasana mah sakadar ka Jakarta ka Bandung ka Surabaya ieu mah endek naek kapal sedengkeun kapal mah pan di luhur aya angin saeutik oyag sieun kalau naik kapal sieun sebab besi ngubrus sieun naik kapal pantak Sanusi wasiat asa deuk paeh bae aing teh dieu ka Mekah teh asa deuk paeh ka Mekah mah beda urang sering ke Malaysia naik pesawat biasa bae ke Surabaya naik pesawat biasa bae tapi di ke Mekah mah beda tah asa deuk paeh bae aya nu paeh langsung di ditu kamari kula umroh jeung Haji Pendi deuk diwakafkeun di ditu ku kula balik deui nya padahal di dieu geus wasiat ka anak incuna bahkan anak incuna ge ngadoa geus lah kena ulah balik deui tapi jangan balik deh. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nu mantak dikumpulkeun teh lainna naon? Rasa terharu, cahaya iman anu timbul lamun teu aya cahaya imanan jelema moal daek ka Mekah aya jelema sugih saadag-adag tapi teu aya imanan moal ka Mekah aya jelema susah jasa tapi aya imanan tetep teu ka Mekah bae aja hese ngan hayang aya hayang ternyata horeganan ka Mekah mah bener-bener panggilan Allah. Allah ngajelaskeun dina Al-Qur'an wa adzin fil nasi bil hajji yatuka rijalan wa ala kulli dhamiri yatina min kulli fajjin amiq. Alaya. Di alam arwah Kangjeng Nabi Ibrahim dipanggil ku Gusti Allah. Wahai Ibrahim, di alam arwah jadi urang teh hirup kuari geus kadua alam pertama alam arwah memeh dijieun dunia Allah nyieun arwah heula di stok arwah teu kurang teu leuwih jadi lamun masih kene aya roh nu can kaluar moal kiamat lamun geus eueuh deui roh nu bakal dikaluarkeun terjadilah kiamat. Nu mantak tanda moal waka kiamat mun aya kene nu reuneuh. Hendak mun aya nu reuneuh usapan ku urang. Nuhun jeung urang neng.
aya ke neneng nureuneuh emang kunaon moal waka kiamat nagara ieu sebab ieu roh can keluar tah nomor kadua sanajan zina roh aya kan di dinya nomor kedua aya kene aki-aki moal waka kiamat isinin dunia ka aki-aki mantap kajipan iku kula dibawa-bawa bae ge maksudnya negara isiden gajana tapi modelna aki-aki ge barang daharna lobaannya jeung kula lain normal. Nah di alam arwah dipanggil hei Ibrahim gerokeun manusia supaya nyaba ka Baitullah menghadap kaula niscaya engke bakal datang di berbagai penjuru dunia. Kanjeng Nabi Ibrahim naik ke Jabal Abi Qubais di alam arwah. Cek Kanjeng Nabi Ibrahim ayuhan nas innallaha farada alaikumul hajja fahujjuhu sanyana Gusti Allah geus mardukeun ka aranjeun kabeh haji segera aranjeun datang untuk menunaikan ibadah haji. Di alam arwah urang roh aya nu ngajawab aya nu henteu. Lamun ngajawab jawabanana labbaik Allahumma labbaik. Lamun ngajawab sakali ka Mekahna sakali bae sanajan sugih. Lamun dua kali ka Mekahna dua kali. Lamun 3, 4, 5 nyana bakal ngalaksanakeun sesuai jeung jawaban baheula di alam arwah. Mudah-mudahan urang kabehan baheula di alam arwah ngajawab kabeh. Mudah-mudahan ngajawabna ulah sakali. Sabaraha kali? 10. Baru 10 sakali encan. Ngan mudah-mudahan. Lamun teu ngajawab sadajan sugih teu ka Mekah. Lamun teu ngajawab baheula di alam arwah moal bisa. Nah tanda bahwa Bapak Sanusi poe ieu walimatus safar geus aya tanda nyana meureun baheula ngajawab. Eta lah jawabanana labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Eta bahasa eta babacaan nu biasa dibaca ketika urang melaksanakan ihram. Kuari mah ulah urang sanajan bagus eta babacaan eta tata subuh urang wiridan eta di masjid. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik isuk-isuk atawa di mushola labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik. Pasti urang di budak tewak biasana OTM ya kajuna. Maksudnya babacaan teh macam-macam. Aya eta berarti haji, lamun takbir berarti lebaran kan. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Sangkilang bagus kuari lamun dibaca di mushola di masjid sing haden teh. Sing hade lantaran babacaan eta kan didengekeun ku ahli kubur. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Ahli kubur hudang, "Euy, lebaran." Nah, kuari lamun dibaca di demo sia. Ulah sembarangan. Eta babacaan. Lamun sok dibaca inni raaitu ahada asyara kaukaba. Aranti naon eta? Tuh sia nyaho. Berarti orang bojong eta bae meureun nu diwirid. Aya babacaan. Nah, lamun hayang dagang maju ye. Dagang sendal beak. Sepatu beak. Sore diasupeun ka toko isuk beak.
paling meureun mah eta babacaan tadi tah babacaan tadi wa azin fil nasi bil hajjatu kan jalahu ala kulli dhamiriyatin min kulli fajjin amiq liyashhadu manafi' nah geus datang ka amik bae geus cukup tah datang ka dinya kiai sabaraha macana ulah loba-loba dibaca sapeting 999 ngajoakeun waduh seringan maca eta insyaallah eta babacaan eta hikmahna lamun dagang insyaallah lamun urang jadi lurah moal kebal deui diangkat ku Allah pae hedek diangkat ka mana tuh lurah jadi camat moalnya nama tuh namun jadi camat onam bisa jadi bupati lurah ge bisa ku ari mah nya antar cek urang kula we urang bojong sanu dek siap jadi bupati ku kudu didukung mun aya nu jadi bupati kula ngadukung asal bere Haji Pendi teh 1 miliar jangan amin bae ngadoan teu naon teu emang nu tolol mah kos kitu jelema nah di alam arwah ketika Kanjeng Nabi Ibrahim menyeru maka ayat tersebut maka arwah ngajawab dengan jawaban labbaik Allahumma labbaik maka ka anu endek ngalaksanakeun ibadah haji geus ulah babacaan naon eta bae apalkeun tikuari labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak eta beres 3 kali maca shalawat Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad beres kitu rabbana atina eta be labbaik Allahumma labbaik ya Allah babari wiridan ka Mekah eueuh babacaan cara salat nu fardu eueuh eta ge hidayah eta daek mah cicing mah masalah cicing teh kudu lebek-lebekan teh kudu geus masalah lah ya nyebut lebek-lebek moal masalah teu kudu teh mah ngan bagusna doang afdalna maca labbaik Allahumma labbaik berangkat sing ade di dieu berangkatna jam sabaraha lamun jamna jam lain jam makruh salat misalna lain ba'da subuh atau lain ba'da asar eta salat sunnah safar usolli sunnatas safari rakaataini lillahi ta'ala kayak ada lagi monyet segala gajah teman safari aduh nah itu tapi lamun diberangkatkeun ba'da asar pasanusi beserta ibu ulah sanajan aya nu tadi geus salat sunah safar ulah tengetkeun atawa ba'da subuh memeh jam 6:30 lah ulah salat sunah safar ulah bae geus langsung we make baju biasa berangkat teu kudu salat sunah safar. Jadi sholat sunah safar ulah dilakukan di waktu makruh. Berangkat. Ti dia diberangkatkeun di azanan heula. Kos nu pae. Pae kan di azanan. Iki di azanan. Mun azan sorangan. Azan sorangan bae. Asa nu sih mun ngaberangkatkeun nu ngazanan azan sorangan sakadaeknya nangis. Ngan ulah komat disunahkeun azan tapi ulah komat sebab lain dek salat okos urang nguburkeun mayit cek Imam Syafi'i sunnah di azanan tapi berbeda jeung kakarak kaluar orok ka dunya. Lamun orok keluar ka dunia lahir ibuna
sunah ceuli katuhu di adanan ceuli kenca di komatan orok eta kakarak kaluar ti rahim ibuna ka dunya kuari jelema endek asup ka kuburan dek balik berarti dikubur ditasbihkeun hukumna jelema nu maot ka jelema nu kakarak lahir ka dunya dina pada kudu diazanan ngan kudu aya perbedaan antara musabah jeung musabah beh lamun orok mah nya azannya qomat tapi lamun deuk paeh deuk ka kuburan mah azan bae ulah qomat tengetkeun da kos kitu ge tah jadi kula sering jasa ieu ngadenge nu qomat engke nanyana di jero kuburan salat Allah bahwa aing teh cenah naon ngan teu bagus urang teh kudu sesuai jeung aturan sakali deui orok ma azanan ceuli katuhu komatan ceuli kenca abeh manehanana nu pertama kadenge ku ceulijana asma Allah jadi gede setik nya geus ngadenge oh baheula aing di azanan di komatan sakieu ge di azanan di komatan tilok salat sia umumna nah aing deuk ka kuburan mah azan bae ulah di komatan sarua jeung deuk berangkat ka tanah suci sunah azan tetapi ulah komat nah lamun pohon masa bodoh ieu keur carita ieu bahkan lamun urang ieu dagang geus dagang naon bae ge caritana ngajejes bae nya ngajejes teh ngajejes teh baju-baju nah dijampean kutu kali hikmat geus wiridan wa azin finasi tadi geus menta doana ka sasangeus tapi macet bae adzan tengah peuting di tengah imah opat arah mimiti ka kulon aju ka kaler aju ka wetan aju ka kidul adzan urang adzan di tengah imah sorangan ka kulon ka kaler ka wetan ka kidul tengetkeun opat arah ieu abe maju abe maju lantaran lamun teu maju-maju kan sanu bisa ngabangun masjid coba yuk nah dik anu ngaberangkatkeun indung bapak ai maju makan ngeunah urang bisa kawin deui kakulon heula mingitina azan biasa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allah lain qomat azan Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah saarah 1000 siapa hidup di pere jajaten be kitu heran aing mah moal maju-maju datang ka irah ge di bare 1000 boh berarti sarua jeung kajen aing mah susah ge siapa hayang hiji aju sugi teu beres urang bojong mah dasarna serius pala bae sebab nu mantak teu maju didoakeun ku ahli hikmat geus ku kiai biasa geus nyana ngawirid geus teu maju-maju di jerona berarti kan aya sesuatu nu teu kudu dicaritakeun mungkin aya gangguan ti luar mungkin dirina kurang meneran maka ku azan 1000 mun bisa saarah 1000 lamun teu bisa 1000 bagi 4 jadi sabaraha 250 ku coba ku ente dimulai jam 9 jam 9 coba aing hayang nyaho ya ieu mah hayang deuk sugi deuk teu aing mah hayang nyaho baheulanan azan 250 kali 250 saarah sabaraha jam coba lamun sajam berarti 4 jam tinggal kumaha NTB kula ge can nyorang ieu atuh teu mantak can nyorang susah sih aing mah pajar sombong wajib ini mah tolol lain can nyorang susah can nyorang dagang atuh ulah make speaker ulah penting-penting wiridan make speaker beres ya anak buah
tah serius sih lain lalagan nu kula nu mantap ngomong kitu kunaon di dieu lebet telu lain lalagan ieu karasa oh berarti lain sabarangan ye eueuh di jampe berarti azan eueuh di jampe berarti azan ok ente ka mana neangan jampena hese di bojong kono lebet telu kieu ieu karasa ieu karasa lain lalagaan telu berat ieu telu malulu ieu wah cenah kiai sok nyaho ih lain dicekal hiji bisa ya tah eta wiridan hiji tadi wa'adzin nomor kedua jang penangkal ilmu anu ku urang teu dipake kahayang azan tengah peuting 4 arah lamun bisa 1000 saarah mun teu bisa 250 ngan kurangan hiji jadi 1000 kurang hiji tangetkeun tah sia ade teu kudu bebejade ka kula hadiahan para kiai seperti eta lamun urang boga gangguan dina usaha terutama dina usaha mun aya gangguan ge tadina maju jadi henteu tadina hebat jadi kurang ieu berarti aya gangguan ieu adzan 1000 kurang hiji berarti 990 pengen susah apa itu bisa ngitung aja 1000 kurang hiji sih 1090 itu beres nah itulah nah ya mulai berangkat ulah sholat sunah safar lamun di waktu karohah kecuali lain waktu karohah sholat sunah safar carana besi poho ya mah kula mangabejaan khususna kanu dek berangkat haji umumna ka urang sholat sunah safar lain dek ka Mekah bae ndeu ka Tangerang sholat sunah safar sunah urang di dieu ka Tangerang atuh sholat sunah safar lah sholli sunah safar rakatain Allahu akbar dekat Tangerang mah jauh teuing lah dia bojong berarti ende ka Cikupa deket kan sholat sunah safar di mah aya sholat sunah safar ka Mekah ai kitu mah ka Tangerang ka Tanah Abang tilok salah sok sholat sunah safar Allahu akbar babacaanana rakaat awal Yasin rakaat kedua kula ge dina hate pasti ngajoak ye oh bener bae jatilok burung geus salat rakaat awal kuliah rakaat kedua kulhu eta mah biasa geus kana hatena ge tiis biasa kiai teh mah geus tenang boro-boro eta tarawih ge eta wae kula mah ceuk geus carana sing hade bisi salah ye orang ngalaksanakeun salat sunah safar make pakaian nu endeup dipake berangkat ulah urang sholat sunah safar haju ganti salah ieu kula sering jasa nempon nu ka Mekah nyana wudu tas wudu ka kamar sholat sunah safar beres haju ganti deui salah lain make baju nu endek dipake berangkat lamun make batik mun make jas mana nu endek dipake berangkat eta lah nu dipake sholat sunah safar berangkat dia mungkin ka masjid al Amjad dirinya langsung berangkat ke pondok gede langsung ka mun gelombang awal berarti Mekah mun gelombang awal Madinah gelombang kedua berarti Mekah sabodo tama terserah nu jelas urang gelombang awal berarti di Bir Ali make ihram gelombang kedua berarti di Jidah make baju ihram ieu mah ngan sakadar ngabejaan besi di kapal loba nu make baju ihram teu kudu urang mah di Jidah bae besi dipaksa ku pimpinanana terserah ngan carita di Jidah ge insyaallah cukup sakitu ge keteranganna jelas mandi heula wudu beres wudu
urang salat sunah ihram tah salat sunah ihram ge kudu ulah di waktu karohah bisi urang ihram ba'da asar ulah salat sunah ihram ba'da subuh ulah salat sunah ihram di waktu karohah ulah salat sunah ihram beres Allahu akbar selesai niat ihram bayangkeun ku urang ketika urang ihram make dua helai kain hiji jang nutupan aurat tanpa make nanaon deui teu meunang make calana sempak kaos teu meunang hanya dua helai anu teu meunang dikaput disambung hiji jang nutupan aurat ka handap dua jang ittiba luhur ka dieu eta teh lambang lain sakadar sakitu ternyata urang dek menghadap Baitullah nu aya di Mekah adalah Baitullah anu zahir intina dek menghadap ka Gusti Allah horenganan teu meunang mawa nanaon ka Gusti Allah mah teu meunang make lepis teu meunang make samarenda tamer teu meunang make batik teu meunang make jas teu meunang make baju-baju nu dikaput hanya dua helai teu meunang mawa dunia orang ka Gusti Allah lepaskeun dunia sabenerna horenganan lamun di Mekah teh aya Baitullah zahir di diri urang aya Baitullah ruhani lamun duduk berangkat ke Mekah dek menghadap Allah menghadap Baitullah zahir urang nu di imah bae leuwih mantep tibatan jelema nu ka Mekah sebenarnya mah menghadap ka Baitullah ruhani di jero awak urang aya Baitullah di jero awak urang aya Baitullah awak urang teh Masjidil Haram di jero Masjid Haram aya Baitullah aya kolbu urang tawaf gara-gara di kolbu urang bakal leuwih hebat tibatan nu ka Mekah ruhani urang tawafkeun di dieu ya Allah ya Rabb nah ieu lah jadi aya dua nomor kahiji nu neuk berangkat ka tanah suci menghadap Allah ihram heula ulah make nanaon berarti eta adalah merupakan suatu lambang deka Allah ulah mawa dunia bakal hebat geura munggah hajina urang menghadap Baitullah ruhani nu aya di awak urang tinggalkeun geura ge dunia ulah aya nanaonan wa tahhir baitiya lit taifina wal qaimina wal akifina war ruk'i sujud bersihan geura teh Baitullah di ditu sok dibersihan ku askar Baitullah urang di bersihan mantap bakal mantep geura doana ge kurang kumaha Kangjeng Nabi mapatahan masyaallah Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa tiba'an li sunnati nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma he Allah imanan bika ku iman ka Gusti abdi teh Gusti abdi teh ieu teh berangkat ka tanah suci teh imanan bika iman ka Gusti ku sinar iman ka Gusti ku abdi ditinggalkeun negara Indonesia lamun lain iman ka Gusti teu sanggup abdi ninggalkeun bojong imanan bika Allahumma imanan bika Gusti ku iman ka Gusti abdi ge boga imah Gusti dicet hejo malah imahna ge ku iman ka Gusti geus teu kadeuleu iman teh teu kadeuleu imah teh hanya Gusti nu kadeuleu imanan bika ku iman ka Gusti berani abdi ninggalkeun imah Allahumma imanan bika ku iman ka Gusti abdi boga anak ku abdi ditinggalkeun anak abdi Allahumma imanan bika ku iman ka Gusti perusahaan abdi ditinggalkeun ku abdi Allahumma imanan bika ku iman ka Gusti tatangga-tatangga abdi ditinggalkeun padahal batur abdi ka pasar padahal batur abdi ka mushola padahal batur abdi ngariung padahal batur dalam segala-galana ku ayana iman ka Gusti imanan ditinggalkeun ku abdi demi keutuhan Gusti masyaallah karim
eta lamun dijabarkeun doa ti Kangjeng Nabi masyaallah papadana Allahumma imanan bika ku iman ka Gusti abdi teh ieu terek berangkat seakan-akan bojong eueuh nanaonan di hati abdi seakan-akan imah nanaonan di hati abdi seakan-akan keluarga nanaonan di hati abdi seakan-akan perusahaan nanaonan di hati abdi dengan sinar iman ka Gusti ninggalkeun segala rupa siap paeh sekalipun hanya Allah nu aya di hati abdi eta doa ti Kangjeng Nabi mun dijabarkeun eueuh papadan Allahumma imanan bika wattiba'an li sunnatika wattiba'an li sunnatin nabika imanan bika. Wah, lamun dijabarkeun kabeh moal geus datang ka subuh. Eta sakitu beta Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika jeung ku gara-gara abdi ngabenerkeun ka kitab Gusti. Lain sakadar dibaca ieu Quran teh, tapi ku abdi teh dibenerkeun, tanda ngabenerkeun ka kitab Gusti. Saat ieu eueuh nu aya di hati abdi iwati Gusti ditinggalkeun kabeh. Pohara. Nah, urang teh kudu ka Mekah kitu bae geura di imah. Urang deuk salat ka Gusti, ulah aya di hate, ulah aya sapatu. Ieu mah deuk salat sapatu ngajejer di dieu. Sendal ngajejer sendal bojong. Ya Allah wa imanan bika Gusti ku iman ka Gusti. Abdi teh ieu teh di jero masjid. Zahir abdi, batin abdi ninggalkeun sagala rupa ulah aya nanaonan gara-gara mantap kira. Nah, ieu Kangjeng Nabi mere doa kulantaran teu dijabarkeun teu kaharti ku urang. Jabarkeun gara-gara Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wattiba'an li sunnati nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kan bagian ruhani ieu kira bagian jasad eueuh nu kadeuleu ku ariku Mang Sanusi jeung pamajikanana komo geus berangkat terus naik pesawat apakah aya kagambar imah moal aya apakah aya kagambar babaturan moal aya tanyakeun ka nu geus berangkat munggah haji apakah aya kagambar sagala rupa nu aya di lingkungan moal aya hiji bae nu kagambar teh keagungan Allah anu dilambangkeun ku Baitullah di Mekah. Rindu urang ka Baitullah. Masya Allah. Terus berangkat. Hayang geura. Inget-inget deui, engke inget-inget deui ka lembur. Geus beres haji. Karak. Balanja urang di dinya. Aya anu mesen tadina tetangga. Sanusi. Ulah nanaonnya kula mah cenah eta bae tiung hideung. Aya nu minta tiung hideung, aya nu minta teko koneng we cenah Mang Sanusi. Nah, siap punta penta ngabiaya henteu ka aing. Ulah kitu. Aya nu minta sajadah, aya nu minta susur, aya nu araringet kabeh. Bahkan aya nu minta pangyebutkeun di ditu. Sanusi kula mah sebutkeun bae cenah bae kula bisa ka Mekah. Ha insyaallah guys. Jol deui tetanggana panyebutkeun kula bae bisa ka Mekah. Ha ya guys, kulantaran loba ditulis. Tulis gunana tetangga Mang Arif minta pangyebutkeun. Tetangga Mang Junaid minta pangyebutkeun. Tetangga Mang Udin pangyebutkeun. Tetangga deui Nyi Ipah pangyebutkeun. Tetangga deui Nyi Sarwiti. Aya teh datang ke Mekah kula mantan loba disebutan hiji-hiji disebutan di harapan Baitullah ya Allah ya Rabbi Mang Udin pangyebutkeun cenah supaya ka dieu Udin ka dieu askar kieu bae isi budak keur ngadoa naon ieu kabeh disebutan Mang anu pas dican beres katabrak ku jelema anu tawaf ragagan suratna ka dinya. Ya Allah ya Rabbi, seluruh yang ada di situ saya serahkan kepadamu ya Allah, dan saya tunggu jawabanmu nanti di Indonesia. Tolol tuh. Teu kudu. Eta mah zaman baheula. Zaman baheula emang geus kitu. Main sebut-sebutan teu kudu. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nayelah munggah haji intina dek neangan ridho Allah Subhanahu
wa ta'ala melalui ibadah haji didinya aya ridho Allah. Jelema nu bisa ngalaksanakeun ibadah haji sesuai jeung syarat rukunna dijelaskeun dina Al-Qur'an, wa man dakhalahu kana amina. Jelema nu asup ka Baitullah yakni ngalaksanakeun ibadah haji secara utuh syarat jeung rukunna aminan, pasti aman tina siksa dunia jeung tina siksa akhirat. Nu mantak meujeuhna cek Kangjeng Nabi, al hajju asyhurun ma'lumat faman farada, dan kadituna cek Kangjeng Nabi al hajjul mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Haji mabrur eueuh deui babarsta kecuali surga. Mantak jelema tas munggah haji geus eueuh dosaan. Eueuh dosaan. Urang papag ke kaditu asal tarurun gegeran peluk sebab urang sarua jeung meluk ahli surga. Geus urang bojong ke lamun sanusi balik ti ditu cepet. Bahkan lainnya nabai bisa erang-darang cepet set. Haji pendi teh mah kitu mah. Belu jasa salah cenah aing. Salah sih mah ngajak. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Geus jelas Haji Sanusi mah bakal berangkat menunaikan ibadah haji. Urang nu ditinggalkeun supaya akur ganjaranana sakumaha nu sok dijelaskeun ku para kiai, para mubaligh, para ulama di zaman Kangjeng. Nu boga duit mah jelas marunggah haji, nu susah bebeja ka Kangjeng. Nu sarugih mah bisa melaksanakan ibadah haji. Ai kitu cek Kangjeng, kabi mah nu susah. Cak Kangjeng Nabi hayang akur nu susah jeung nu munggah haji gampang. Kumaha? Salat Jumat berjamaah, al-jum'atu hijjul fuqara. Salat Jumat adalah munggah hajina jelema nu susah. Nah, ieu urang susah ye teu bisa munggah haji. Baik susah teu boga duit maupun susah carana kan kuari mah lamun daftar 17 tahun. Jadi kuari lamun daftar munggah haji ka berangkatnya 17 tahun. Geus lamun kuari daftar umur 60 tambah 17 sabaraha? Sabaraha? Lain 77 paeh. Wah kaburu berangkat. Lah gitulah. Iyalah urang mah ditinggalkeun geus paheula-heula bae ngalaksanakeun salat Jumatna pa bisa-bisa lamun tadi ibadah haji lambang ninggalkeun dunia teu meunang make nanaon usahakeun geura-geur ku urang ku ari di dieu. Mulayan renung-renung ku urang orang dunia teh ngahalangan urang ka Allah. Dunia ngahalangan urang ka Allah. Bisa-bisa keur salat urang poho kana dunia. Kadanan di jero salat jeung di luar salat. Ieu mah di jero salat bae urang ge di jero salat geus poho kana dunia geus mantep jasa. Mantap usahakeun lamun batur tawaf di Baitullah Mekah urang tawafkeun di Baitullah qalbu urang. Carana ngan aya insyaallah urang aya hiji cara ibadah haji ruhani awak urangna cicing bae tetapi urang okos du munggah haji sehingga urang aya dina katentreman jeung katenangan sarua ibadahna jeung ibadah haji. Ialah dengan cara menghilangkan segala rupa kokotor-kokotor nu aya dina qalbu. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, urusan seterusnya tentang manasik haji ulang geus husnuzon pasti geus diaji ieu majang urang bahwa urang ge bisa boga ganjaran sakumaha munggah haji yakni salat Jumat. Tinggal urang doakeun mudah-mudahan pasanusi jeung istrina dibere sehat ku Gusti Allah. Dibere jagjag ku Gusti Allah, dibere daekan di dituna, dibere daek kan ieu caritana di Mekahna kuari jauh. Indonesia mah jauh di Mekahna. Jadi kajauhanana teh insyaallah meureunana ari 15 kilo mah leuwih. Leuwih. Ieu mah asal loba nu di hotel bae. Jauh. Bolak-balik mobil. Mantak kula pernah mere cara ka jelema anu jauh di dituna. Geus bae
ti zohor tadi zohor asar maghrib isya karak balik karak balik kan itu ke hotel ke subuh di hotel dah subuh hotel isuk-isuk dahar berangkat jam 10 zohor asar maghrib isya di masjid balik-balik ke atas isya lamun teu kitu asar mau bisa ke masjid sangheuk deket tadi tajibnya di caranya deket ge asal diajak bae yuk maje duluan dah asal diajak bae kukula yuk wajiban di orang ke masjid diheula bae lah dan mulai rada nyeri cenah kayak nyusul eueuh la ilah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah sakali deui urang doakeun mudah-mudahan Sanusi beserta istri diberi sehat ku Gusti Allah, diberi jag-jag ku Gusti Allah sehingga bisa ngalaksanakeun ibadah hajina kalayan sampurna. Urang anu ditinggalkeun keluarga anu ditinggalkeun diberi sararehat, bisa balik deui ka dieu kalawan nyandang haji anu mabrur, haji anu makbul, anu ditarima ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Urang kabehan nu munggah haji jeung nu encan munggah haji, lamun maot mudah-mudahan husnul khotimah. Sakitu bae urang doa Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in ya Allah ya rabbal alamin Allahumma ij'alhu hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura tijaratan lan tabura ya alima ma fis sudur akhrijna ya Allah minaz zulumati ilan nur akhrijna ya Allah minaz zulumati ilan nur akhrijna ya Allah minaz zulumati ilan nur Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad Allahumma ajbir ummat sayyidina Muhammad Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad Allahumma farrij an ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim salli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.